Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng akinya di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania, tempat ngadarpongna para manco warsalam dunya ngadangukeun dongeng Sunda. Alhamdulillah sonten ieu urang tiasa riung mungpulung deui nya dina galura anu sami. Urang reueuh deui neraskeun hanca anu katunda dina jejer lalakon Algojo Gunung Sodong bagian anu kaopat. Ieu dongeng teh rekan aki nyalira didongengkeun oge ku aki. Mugi-mugi wae tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pamepes kana hate. Bari mulangkeun katineungnya ka jaman kapungkur di mana urang ting darpong payuneun radiona sewang-sewangan. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan boh lahirna kitu oge sinareng batina dijemarkeun manehna digambilkeun rezekina oge ditebihkeun tina balai sareng marbahayana amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana nu nembean manco anu nembean ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami akina neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Mugi-mugi wae tetep aya dina ginanjar kawilujengan. Urang keur deui dongengna pamirsa, urang amparkeun deui samak kabuitanana para samakna saur citeh panasna mangga kaparayun sadayana prung. Tunggu sagedeng gisilah ceki Surya Kancana. Wawanianan sia kolot make ngaganggu lalampan kaula heh. Geus bosan hirup maneh deh. Sentak Gandharwa leuweung jaga bari molotot ka arah Ki Surya Kancana. Lain kuring mah aya nu rek ditanyakeun saeutik. Ceki Surya panonna neuteub seukeut ka Gandharwa leuweung jaga. Rek nanyakeun naon peot, sok gancang nyarita. Walon Gandharwa leuweung jaga rada sabero ge ningali sorot panon pinuh pangabaran jalma kolot anu dianggap taya kabisa ku dirina. Lamun panon kolot ieu teh salah tingali, kisilah anu katelah Gandharwa leuweung jagal bener. Benar. Benar pisan, kaula Gandharwa leuweung jagal. Kuring teh apa lamun kabiasaan anjeun teh sok kadaharan daging jelema, utamana daging barudak ngora. Hebat euy. Maneh hafal ka kaula geuning. Geus jadi kabiasaan pikeun tokoh golongan hideung. Geus jadi kebiasaan pikeun tokoh golongan hideung lamun dirina dikenal ku batur atawa dikenal katelengasanana teh sok ngarasa bangga. Kuring derek tumanya deui saeutik naha 2 minggu ka tukang anjeun teh ngulampreng ka suku Gunung Pancar atawa disabudeureun paguron Gunung Pancar. Ki Surya Kancana ngahaja tumanya kitu pikeun mancing Gandharwa leuweung jagal. Nah sia maneh nyarita kitu sada naon hubunganna jeung paguron Gunung Pancar. Gandharwa leuweung jagal kalah nalak-nalak ka Ki Surya Kancana. Anjeun teh lamun teh salah jalma anu disebut Sileungeun Pedang. Nya anjeun Sileungeun Pedang tokoh paguron Gunung Pancar. Bener, kuring Ki Surya Kancana alias Sileungeun Pedang.
Gandarawa lamun anjeun lalaki sajati anu gede kawani. Hayo ngaku yen anjeun anu geus nandasa 15 urang jajaka di leuweung lamping kaler Gunung Pancar. Disangka si leungeun pedang turun gunung nyelidik langsung. Lamun bener kaula anu ngalakukeun emang anjeun teh rek naon Anjeun kudu milu ka paguron Gunung Pancar pikeun nanggung jawab sakabeh-kabeh hadapan anjeun. Lamun kaula teu daek, kuring bakal maksa. Tadi mah ieu hiat belesat. Awakna Ki Surya Kancana ngablesak, tarik naker ka arah Gandarawa leuweung jagal dua leungeunna muter. Kawasan anu ngalobaan, angin tarik marangan serangan Ki Surya Kancana. Sanggeus deukeut ka lawanna leungeun katuhu Ki Surya ngadadak nyorocos kawas pedang ngarah kana beuheungna Gandarawa leuweung jagal. Gandarawa leuweung jagal anu apal kana kahebatan lawana gancang ngamiringkeun sukuna. Bari leungeun kencana dipakenaki serangan si leungeun pedang. Hiup duk kadenge benturan dua pigelang leungeun anu tarik. Ki Surya Kancana maceleng ka tukang salto 2 kali satuluyna nangtung ajeg deui dina taneuh. Bedas oge tanaga si Gandarawa teh. Sedengkeun awakna Gandarawa leuweung jagal anu sakitu badagna teh tepi ka ngabangkieung. Saterusna mundur 3 lengkah. Manehna teu nyangka lamun lalaki kolot anu jadi lawana tanagana bedas malah mah bisa jadi lih bedas tibatan dirina. Ku bentrokan leungeun tadi duanana geus bisa ngukur sakumaha kakuatan nu jadi lawan. Gandarawa leuweung jagal ngacegah masang kuda-kuda kitu deui Ki Surya Kancana alias si leungeun pedang. Geura cacapkeun jampe pae hanjeun leungeun pedang. Sama poe ieu poe panungtung maneh nempo panon poe. Jalma-jalma paguron Gunung Pancar, jalma-jalma somong anu kudu dibasmi. Maju Gandarawa. Kami memang musuh pikeun anjeun sarta tokoh-tokoh golongan hideung anu sajena. Sabab kami ngalahirkeun para jawara anu ngabela bebeneran. Sarta ngabasmi kana kajahatan anu ditimbulkeun ku jalma-jalma sasab samodel anjeun. Modal sia bari ngagero tarik. Gandarawa leuweung jagal teh ngablesat sanajan awakna congkung buadag bayuhuyu tapi gerakanana geuningan cepet sarta lincah. Pereupna anu buadag sagede hulu orok ngatius bangbaraan tarik rek ngaremukeun dada nu jadi lawan. Ki Surya Kancana gancang tepak deku hiu plos pereup badag Gandarawa leuweung jagal poos mani lepas ka tukang. Bari tepak deku Ki Surya ngababadkeun gigir dampal leungeunna anu katuhu ngarah kana ka kemplong lawan anu nyantong hareupeunana seuk bret. Aduh. Sanajan Gandarawa leuweung jagal masih sempat nyalurkeun tenaga jerona kana ka kemplongna supaya teu tatu. Tapi babadan si leungeun pedang tetep bae bisa nurih kulit beteungna. Gandarawa leuweung jagal teh gancang ngagajeleng mundur sawaktu ningali Ki Surya nyusul tepus ku tojosan leungeun kencana. Gandarawa leungeun jagal ngilikan kana beteungna tapi beteungna teu tatuparna ukur lecet meusan. Dan si Surya leungeunna bahaya pisan. Kudu ulah dibade omer ku aing. Gandarawa leuweung jagal ngamuk manehna ngaujanan Ki Surya Kancana ku pereupna anu badag sarta dampal sukuna anu jebrag pisan. Taneuh ngageter kawayageun ku gerakan Gandarawa leuweung jagal anu dibarengan ku tanaga jerona. Ki Surya nyalurkeun tanaga jerona manehna muterkeun dua leungeunna angin tarik bari seukeut ngagelebug daun-daun anu katebak murudul laleupasan. Dua orang jawara teh jogol padungdung tarung maniragot.
Dina segi kekuatan duanana sarua bedas ngan baik Ki Surya leuwih gesit jeung leuwih lincah, bisa dimalum sabab awakna jauh leuwih leutik tibatan lawana anu ukurana raksasa. Dua orang jago teh tarung geus leuwih ti salawe jurus. Tarungna geus ngiser anu tadina di tegalan sisi leuweung ngiser jadi di sisi walungan anu loba batu baradag. Sawuk dua leungeun Ki Surya Kancana anu seukeutna nandingan berang teh ngajuit tarik melah angin. Nu hiji ngarah kana dada, nu hiji ngarah kana hulu angen musuhna. Jurus pedang kembar ngan terpati dipetahkeun. Gandarwa leuweung jagal ngagebeg reuas sabab serangan musuh salian kilat. Oge angina anu mihlaan nebak karasa seukeut kana kulitna. Gancang gandarwa leuweung jagal ngageser sukuna ka tuhu. Sukuna ka belah ka tuhu bari ngamiringkeun badanna plos-plos serangan Ki Surya teh poos. Hiuk wut. Leungeun gandarwa leuweung jagal nu badag bebaling-bingan teh ngaheumbat rek ngababuk kana tonggong. Tapi Ki Surya teh eleh rikat manehna gancang ngalabuhkeun dirina bari males narajang ku babadan jurus leungeun pedangna ngarah kana dua bitisna gandarwa leuweung jagal. Gandarwa leuweung jagal satengah pola ngagajleng pikeun nyelametkeun bitisna. Hiuk brut aroh. Gandarwa leuweung jagal ngagoak sabab bitis Kancana masih bisa kababad ku leungeun Ki Surya Kancana. Getih ngaburial dina tatu anu aya dina bitisna. Seret gandarwa leuweung jagal teh ngalaan pakarangna anu mangrupa gada besi anu ngagantel dina cangkengna. Urang ajar sia Surya, dibubukeun sia awak teh ku kaula. Cek gandarwa leuweung jagal bari terus muterkeun gada di luhur sirahna sorana ngahiung matak paur. Blesat gandarwa leuweung jagal ngablesat hiuk wut gadana ngatius tarik. Angin tarik nebak miheulaan Ki Surya ngakiwar ka belah kenca sawaktu gada rek ngaramukeun sirahna. Hiuk sawuk jeger. Batu badag nu aya di satungan Ki Surya hancur muruluk paburantak katibanan gadana gandarwa leuweung jagal. Ki Surya can kaburu ngarenghap sawaktu gada muter deui ngarah kana tetepokanana rikat Ki Surya ngalabuhkeun maneh. Saterusna awakna ngakerentel bari nejehkeun sukuna kana beuteungna gandarwa leuweung jagal. Hiuk cebrot. Awakna gandarwa leuweung jagal ngarempot beuteungna karasa asa pecah manehna mundur tepi ka tilu lengkah. Tapi Ki Surya Kancana teu mere omer. Langsung manehna nyusul tepus ku serangan leungeun pedangna anu ngarah kana dada jeung tikoro gandarwa leuweung jagal. Gandarwa leuweung jagal gancang muterkeun gadana di hareupeun dada pikeun namengan dirina. Dina panarajang musuh Ki Surya teu wani lamun leungeunna kudu bentrok jeung gada lawan mah. Manehna langsung narik mulang seranganana pikeun sakedapan mah gandarwa leuweung jagal bisa laluasa ngarenghap pikeun narik napas. Surya, geus wancina jeung modal ayeuna rasakeun bangawasa kaula, cek gandarwa leuweung jagal. Geura buktikeun gandarwa, lain ditadari ge ukur baca wae maneh mah. Walon Ki Surya bari seuring ngoa. Gandarwa leuweung jagal ngaluarkeun jurus andalanna nyaeta jurus galombang angin naraka. Gadana diputer sebet di hareupeun badan, galombang angin panas ngatius kaluar tina puteran gada gandarwa leuweung jagal nyampeuk ngarah ka arah Ki Surya Kancana. Ki Surya Kancana palangkeun dua leungeun di hareupeun dada bari ngerahkeun tanaga jerona. Bajuna ngelebet ka tebak angin sakuat tanaga manehna nahan angin panas anu datang. Lalaunan awakna kaseret ka tukang, des kalayang blug awak Ki Surya Kancana teh kaangkat saterusna ti banting tonggongna neunggar batu anu aya di satukang geunana. Batu beulah jadi sababaraha bagian Ki Surya nguniang hudang. Teu kunaon-naon awakna salamet sabab kalindungan ku tanaga jerona.
Lihat oge si Surya deh kurang ajar. Hiat. Gandarawa leuweung jaga ngagajleng maju, gadana muih hiuk wut ceger batu ancur mancaura sabab ki Surya kaburu ngagerentel. Gada ngaheumbat deui sewuk bledag taneuh nyeblok. Sawareh mancaura sawaktu dihanca ku gada anu leungiteun sasaranana. Gandarawa leuweung jaga ngamuk nguak ngawik, gadana teureun-eureun nyahcer sileungeun pedang. Sakedapan mah ki Surya kancana teu bisa males narajang ukur terus-terusan ujelang-ajelang atawa gegerentelan dihandap pikeun nyelamatkeun dirina tina gempuran nu jadi musuh. Liwat 30 jurus Gandarawa leuweung jagal ngeureugkeun amukanana napasna ngahegak remhak pranyug sakujur badana baseuh ku gesang. Tanagana geus leuseuh kakuras sukuna gejed komo suku kencana mah da puguh tatu dina bitisna. Getih terus ngaberbay ngucur. Ningali musuhna eureun narajang sadaka tampona geus leuseuh ki Surya kancana langsung ngawangun jurus pedang kemar menta wadal. Awakna ngablesat nyuruwuk kawas ngapung. Bari dua leungeunna ngablesur ngarah kana dada jeung hulu angen. Ningali serangan maut musuhna, Gandarawa leuweung jagal ukur nangtung nunggu datangna ki Surya kancana. Sigana bae Gandarawa leuweung jagal teh ngahaja nunggu musuhna pikeun ngadu nyawa. Ningali Gandarawa leuweung jagal ukur cicing ki Surya rada reuwas. Tapi awakna keur nyuruwuk sada geus teu bisa narik mulang seranganana. Antukna mah sewuk cereb hiuk geduk rakak. Sawaktu leungeun katuhu ki Surya kancana nobros hulu angen Gandarawa leuweung jagal. Si Gandarawa teh ngaheumbatkeun gadana sakuat tanaga kana sirahna sileungeun pedang. Ki Surya anu moal bisa nyingkahan kana samberan gada musuh masih sempat nakis ku leungeun kenca. Ngan bae akibatna tulang leungeun kencana remuk dihanca ku gada lawan. Gandarawa leuweung jagal ngajarijeg ka tukang bari nungku pulu angeunna nu bobol katempo getih teh ngalay dina sela-sela ramona. Ki Surya teu micieun kasempetan manehna ngablesat ngudag bari leungeun katuhuna ngababad ka arah beuheung Gandarawa leuweung jagal. Gandarawa leuweung jagal teu cicingeun manehna ngayunkeun deui gadana ngan bae gerakanna eleh cepet ku ki Surya kancana. Babadan leungeun ki Surya kaburu tepi kana sasaranana hiuk cas bret gulutuk. Pluk. Sirahna Gandarawa leuweung jagal ngagulutuk leupas tina beuheungna. Getih mancar tina beuheung anu buntung. Awak Gandarawa leuweung jagal anu geus eueuh sirahan masih nangtung dadalik deugan. Ki Surya kancana nu geus amek pisan ngangkat sukuna hiuk cedak celeng kubrag. Awak si Gandarawa ditajong meceleng neungar batu saterusna teu hudang deui. Riwayat Gandarawa leuweung jagal teh tamat tepi ka poe harita. Ki Surya kancana geus hasil nuntaskeun tugasna sanajan ngorbankeun leungeun kencana anu moal bisa dipake deui pikeun salilana. Ki Surya harita notok leungeunna anu ngaplek pikeun ngurangan rasa nyerina. Sakedapan manehna neuteup awakna Gandarawa leuweung jagal. Sanggeus kitu gancang Ki Surya kancana teh malikeun badana saterusna lumampah lumpat nuju ka Gunung Pancar. Dina kayan kitu jorlat kalayang cle aya saurang awewe tengah tuh datang kadinya. Di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek bobok sedengkeun leungeun katuhna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh aing mah telat ieu datang nangis bubar nu gelutna ge. Sok atuh mending ge para mancomania ieu anu jarajan geura ieu nyanak awug haneut keneh. Amis raos kareueut matak dedeyeun apanana awug ibi mah nya. Sok tah ieu dina boboko aya kukurau alias urap jagong. Gurih raos geura matak wareg. Pohara pemiarsanya. Kuno rajol Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan Wiratama dina lakon Algojo Gunung Sodong bagian kaopat. Cagurang tenden heula di handeuleum sieum geus sampeureuun
Urang tuna dianjuang siang gesan alaeun urang pedar di enjing di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana para mitra kaum dangu di mana wae ayana anu parantos satya manco satya ngadangukeun ugi ngarojong kana dongeng-dongeng akinya. Urang absen ayeuna masa anu tos lebat kana pairan aya Kang Ade Sukarna hadir ki hatur nuhun sami-sami Kang Ade. Teh Adele cenah satya ngadangukeun kitu oge Kang Agus Sumantri ti Banjarna Mancomania Banjar deh. Ti Garutna Mancomania Garutnya anu menekot ras kitu oge Teteh Intan Ramadhani sami ti Garut. Aya Kang Satya Budi anu satya manco bari ngopdut ti Palihan Tasik. Saterasna Teh Yulina Belia we sami nya. Hadir sauna ki sumuhun hatur nuhun. Bohir Sambo salam kenal Kidagar Abdi Bohir Abdullah ti Bekasi pendangu setia hatur nuhun Kang Bohir. Aya Rudiat channel assalamualaikum waalaikumsalam Tasik hadir ki mugi aki sareng sadaya wargi Mancomania di mana wae ayana sarehat sadayana amin. Hatur nuhun Kang Rudiat channel kitu oge Kang Agus Suadiningratnya. Patu Jajar hadir ki sehat sadayana Mancomania sumuhun Kang Prabu Arjuna nyakseni Banjar ki. Telina Imut siap manco ti Bandungna Teteh Tami Maliha hadir teras ti Ciamisna gitu oge manah di Palihan Sumedangnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadir manco algojo anu pisaki dongengna katampis sami-sami teteh manah. Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur manco teras. Waalaikumsalam. Rampes mugi aki sakula warga sinareng Mancomania aya dina kawilujengan sehat walafiat disieurkeun rezeki anu halal sareng barokah. Waluyas dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya. Teh Yuliani oge alhamdulillah hadir manco teras. Kang Asep Suherman kitu oge nya. Ti Bekasina teras hadir. Hatur nuhun tos narojol deui sauna algojo Gunung Sodongna. Mugi akina aya dina kawilujengan sareng kawaluyaan amin 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 ya robbal alamin. Samulihna nya. Kang Dindin Saparudin Saripudin nuhun kitos medade ti Gunung Sodong Palembang hadir. Hatur nuhun Kang Didin oge Teh Anita Parel nu tetep calik dina jojodogna anti skip iklan saunanya hatur nuhun. Pamiarsa sadayana panginten sakitu heula nu tiasa kapedarnya sonten ieu hakina amit mungkur heula pamiarsa. Mugi-mugi sadayana tetap dipawadinan kesehatan lahirna sinareng batina, tetap aktivitas hati-hati margi nuju aya gelombang panasnya. Hawa anu kacida panasna di sabudeureun Asia tanapi oge di wewengkon urangnya. Akin amit bungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.